Dina hiji poe kuring jeung babaturan arulin ka Cirata. Saenggeusna di tempat aya awewe sarua keur ulin tuluy diheureuyan. Bae awewe mana kasap rumah kok balik dewe juga. Neng nuju ameng. Ya, Nah, ning ameng nasarangan wae. itu udah tinggalin sawarna tos angkat kayu. Oh, jadi neng ketinggalan. Bagus teh. Ari wina ka mana nih? Kacir. Oh, Ciledak da gitu Cipancur. Nya neng saupamina teu kaberatan, hayang kenalan wios teu ari namanya ning teh saha? Nami abdi Marina. Oh, Rina. Ari jenengan asa. Nami abdi teh Ahmad. Caritana ngobrol ngaler kidul saenggeusna ngawawuhkeun dina masing-masing tuluy urang teh nanya kieu. Duk Rina terus boga pendamping atau acan? Namanya saya itu tulis namanya can ayeuna kesaeun. Leres neng teh geulis. Malahan mah likat hari ku neng teh. Kumaha upamana jadi pendamping neng kersa teu? Ya mangga upami kersama kadi. Caritana urang jadian. Sok padahal mah urang teh geus boga kabogoh ka urang Cileutik. Ngan kulantaran urang mah teu cukup hiji jadi penasaran wae ka awewe teh. Teu lila datang babaturan urang tuluy ngomong kieu. Oh nya sok atuh. Dasar maneh mah tukang ngulinkeun awewe euy, teu cukup ku hiji. Kumaha mun orang Cileutik nyawa cilaka keh maneh. Beramu sudah napa jauh. Ah, kumaha maneh we lah. Nah, hirup-hirup urang. Heeh, lanjut kayak. Tuluy urang teh ngajak janjian ke urang Ciletak teh ke tempat ngeunaheun bari nyawang pemandangan anu indah. Saenggeusna tepi tuluy diuk duduaan terus urang teh ngomong kieu. Rin, teh ngajak ka dieu supaya hubungan orang langkung akrab lah. Tuh tinggal pemandangan anu endahnya. Sami sareng endahna hate aku ayana Rina cali tinggireun Ahmad. Urang teh jongjon teuing ngobrol. Teu lila aya nu datang. Eripek mah kabogoh urang Cileutik teh. Kaparengan ulin ka dinya, urang kaget tuluy urang Cileutik teh ngomong kieu. Hari ini mah mana mah kayak di dieu. Ini saha eta awewe? Aku geus maneh. Kalemkeun tong ngomong kasar. Ari ieu saha ujug-ujug ngomong kitu? Ieu nya, kayaknya mama teh si Ahmad teh kabogoh urang malahan gila jeung urang hubunganna. Saha ayeuna mah kitu maneh? Da sugan teh can bogeun kabogoh da ngomong nama sorangan keneh cenah. Tek moto kang ngulinkeun hate awewe, enggeus we aya nama urang guyeur make cai lodak. Heulah sok hayu urang tinggal. Geusna diguyur awewe mah baralik ninggalkeun urang. Teu lila babaturan nyamperkeun bari ngomong kieu. Sieu, kiungkul lah jadi buaya darat teh. Ari maneh kunaon man nya jebruk kitu? Kebentrok euy, nu itu datang nu ieu datang jadi we kieu. Nya, cek urang ge naon teu berang di bejaan maneh mah. Tuh, jadi we ku nyebut kieu. Kasihan deh loh. Temen bangsat. Bersambung. Antosanya video anu salajengna judulna Dukun Palsu.
Bilih aya kata-kata anu teu ngeunah garis miring kasar tong poho like komen jeung Subscribe.